Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra dangu, haturan kasadayana, wilujeng patepang di serang acara dongeng Sunda garapan Mang Arman Wijaya. Carius nu baris kapihatun neraskeun si kemang racun, kumaha salajengna, mangga wilujeng ngadadangukeun. Mitra dangu nyidasih teh ngarasa bungah jeung atoh ku ayana kaperangan dipangihkeun jeung Obri nu kaperangan keur ngalabako di sawahna ken caeun jalan. Sedengkeun mehna oge nyaho yen Obri teh ngora keneh kawina oge apan kakara 2 tahun kakara boga budak hiji umurna 8 bulan orok keneh susuganan we bisa deukeutan mangkani ibu oge kairana mah memang teu kaelehkeun ku gansamas sawahna lega kebuna lega jeung usahana ge lancar sok dagang bako kota. Nuhun ieu Kang Obri, nuhun tos ditulungan ku Kang Obri. Karasan we aya Kang Obri nuju di Serang, upami teu aya teh ripuh panginten mangkani udin mah katinihan ku knalpot. Hadena we ti iseun belah dieu mah aya di caketeun pengkolan, mun caket keneh lemur nya era meureunlan ku batur kitu Kang Obri. Ya kalasan we nyai, duh aya akang keun metik bako. Eta atuh da si udin mah gagabah moal motorna. Ari motor gancang, gasna henteu dikurangan. Ari panon ka mana wae nya meureun labu. Kabeneran aya batu ngajentul di tengah jalan. Maklum jalan kampung najan gede oge apaan jalan taneuh. Loba batu taringgul nya ulah gagabah we. Hadena we simpe palih dieu mah da nyalamun teh mah di nu rame mah tos kawirangan nya ieu teh atuh. Nya Kang Obri, si udin mah kurang ajar meuni teu jeung kira-kira mah motorna teh mending ngablesat gancang sakitu jalan batu jeung taneuh taringgul oge aduh teu kunaon naon kitu motorna Kang Obri. Nyidasi nanyakeun motorna bareng semu anu ogoan ka si Obri. Teu kunaon naon motorna mah da kaburu paeh. Nya lamun teu mah nya nolonjong we meureun ka sawah. Hei Udin, engke mah ulah gagabah mau motor teh yeuh. Untung aya kuring, lamun eueuh mah aduh bisa-bisa potong suku teh da tutung genghek. Obri melotot ka Udin. Omongan Obri teh pugu we mata teu ngareunah kadengena ku Udin mah. Nu mata pokoe nemah barjeng nada ucapanna garihana keur. Da teh nyaho bakal cilaka atuh Kang Obri. Nya, ari kitu teh mah ngan urang teh kudu ati-ati. Lantaran lamun ati-ati mah urang teh moal ruksak teuing dina kayan cilakana oge. Atawa sakurang-kurangna urang teh bakal bisa ngahindarkeunana kitu Udin. Loba omong teuing cilaka mah nya cilaka we atuh Obri. Udin kalah kanyentak bakat tingku amek digeunggeureukeun ku Obri teh. Nya ari kituna mah ngalamun urangna ati-ati mah yeuh dina cilakana ge moal parna euy. Nah ngarti eta mah henteu maneh teh Udin. Obri nyerang deui, malah kaen teu ngeunah disentak jeung ditembak ku pihak Udin teh. Ai ieu kunaon ieu teh kalah kasilih pelototan kieu geuningan geus Udin udah diladenan da sidik maneh anu salah mah. Nyidasi gancang nyapi da sok sieun we pihak Obri jeung Udin teh kada terusan pasea. Atuh da manehna bet nyalahkeun wae ka abdi ece. Ih, da emangna maneh anu salahna ngajalankeun motor teh teu ati-ati. Nya kayan ngebut sakitu jalan taringgul teh loba jeung deui muni luak lieup yeuh kawas anu keur lempang biasa wae. Jadi we cilaka. Sidik apan maneh anu mawa cilaka ka kuring teh ieu? Hayo enak arek mungkir, arek ngangles ieu. Nyidasi mun cereng deui ka Udin. Nya ceulah, rumasa abdi nu salah. Ceuk Udin ngeluk tungkul bareng kituna teh ari disentak ku Nyidasi mah. Najan Nyidasi teh awe apan Udin mah pohara hormatna, pohara ngajenanana ka Nyidasi turun naon rupana nya ka dirina Nyidasi teh. Najan kumaha mehna kaen teu bisa ngalawan, jabati eta memang dirina anu salah lamun diteliti anu leuwih jauh di pikiran anu leuwih kaen telebah. Obri ngarasa watir oge ari nempo Udin disentak ku Nyidasi.
tug ayeuna nepikeun Kang Ngeluk tungkul bangun nu eraeun nu matak pokoe Obri teh ngomong rada leuleuy. Din, kuring mah yeuh nganasehatan ngomong soteh lain amek lain ngewa Din. Pan meureunan udin keneh we anu ngarasakeun akibatna mah bener henteu? Bener Kang, memang rumasa udin salah, rumasa tebal udin lalaunan. Yeuh, kahareupnakeun mah kudu hati-hati, kudu jeung wiwaha dina ngajalankeun motor ti dieu nya. Ulah gagabah, leuheung motorna ruksak bisa diomean, kumaha lamun urangna anu parna. Pan eta geuning yeuh udin nepikeun katutung sukuna kayan tegarupa geuning duh akibat katindihan ku eta knalpot. Ayeuna mah yeuh yuk urang kasaung heula we bisi can kuat awak keureuh kitu mah nya nyatakeun neruskeun lampahan yeuh. Nyai, hayu urang kasaung heula atuh da caket ieu. Obri nunjuk ka pelebah saung manehna anu kaen teu jauh ti jalan, pernahna belah kidua. Nyi Dasih meuni haget nembalan. Aduh, mangga Kang, mangga. Pantes lamun Nyi Dasih gancang nembalan teh, gancang nyebutkeun mangga teh lantaran geus diniatan nya di imahna keneh. Ya mehna teh hayang ngobrol anu panjang lebar jeung dirina Obri. Naon rupanya akal tarekah anu geus dipikir ku Nyi Dasih, ayeuna saja dilaksanakeun, ayeuna saja dijalankeun. Atuh bring we sarea teh ka Saraung, sedengkeun motor mah ditungtun we ku Obri, terus ditunda sisi jalan hanapeun tangka nangka ngahaja disaranekeun di dinya. Sanggeus aya di jero saung mah gugek dariuk. Kabeneranana teh saung teh gede oge, laluasana karek kaayanana ge karasa deui angin sore manik kaen tiis ngadeuinding nebak kana sakujur badan. Sanggeus tumanah diuk pokoe Obri tumanya ka Nyi Dasih nu aya di gireunana. Naon ayeuna anu karaos teh Nyai? Ari kuda naon mah henteu Kang, mung ieu we angan meuni karasa seueuh. Moal naon kitu Kang? Nyi Dasih teh nyekelan dadana barjeng kituna teh maehna jeung nyengireh pari jeung ngegel bibir. Nya puguh we mani matak deuleueun eta bibir ipis anu beureum teh. Ngadadak eta mah ngadatangkeun jantung Obri ratu getunggulan. Ayeuna aya harepeunana daek teu daek Obri teh muji kana eta kageulisanan Nyi Dasih anu emang panggelisna we ke delemur sukasirna mah. Pok Obri ngomong sasatna mah nya mere saran ka Nyi Dasih teh. Bilih keretrasan kumaha atuh pami urang ka rumah sakit nya kersan teu? Mangga mung kada dianter ke Kang Obri yeuh, keresahan teu Kang Obri nganterna. Ih nya mangga we ari keresahan akang nuju salse mah Nyai. Ari abdi kudu ka rumah sakit deui Kang. Harita udin tumanya barjeng kitu nanti ngarasakeun panas dengan sukuna urut katindihan ku eta knalpot teh. Ih nya kudu atuh Din, lantaran kudu diubaran euy. Bahaya tah lamun teu gancang diubaran mah bisi infeksi. Bisi urang teu maklum teh lah cilaka yeuh, pokona bisi bahaya lamun teu gancang diubaran mah. Nya sakali deui atuh ngan kahareupna kadewe sing ati-ati mah motor teh nya. Ulah dilobakeun gaya, ulah dilobakeun aksinya. Nya moal deuk aksi moal loba heureung ke mah. Temal udin barjeng Bang Kenu, hatena mah tetep we keuheul ka Obri teh, bohong nganyalahkeun we ka manehanana. Nyi Dasih harita teh langsung we nyuguhkeun imut ngagelenyu dina eta sela-sela bibirna nu ambu cuy matak deung deuleueun. Sakapeung nyengir barjeng kayan ngusapan dadana siga anu nya we dadana karasa nyeri. Pokoe ngomong ka Obri kayan dariana kara. Janten Kang Obri kersa nganter abdi ka rumah sakit. Make jeung teu kersa sagarupa. Asa nuju salse we atuh. Hatur nuhun atuh sateucana oge Kang Obri. Eta mah abdi teh nya asa gaduh pamuntangan. Nah, geuning make jeung kaungan emutan kadinya Nyai. Obri tarangna kerung, tacar ngarti kana maksud omongan Nyi Dasih. Nyi Dasih pok deui nyarita mani ngaleungis da hayang dipikarunya ku dirina Obri. Ieu Kang,
Apan kehidupan abdi teh nyorangan, abdi ranandaan, mun aya kejadian naon kecelakaan jeung sajabina teh pisan geusan pamuntangan Kang. Nalangsa tunggara abdi teh Kang Obri, aduh nya ka seseureurana mah jalmi ka jalma pantar abdi nu ranandaan mah ukur bisa ngahina, ukur bisa nyangka anu teu bener, majarkeun kitu teh, majarkeun kieu teh. Nya rupi-rupi pisan Kang, matak nalangsana kerpugu oge, aduh nya matak naon atuh geura kaungan saroge deui nyai, ngarah aya batu rupa kumaha, ngarah aya anu tiasa dijentenkeun panangguhan. Pokna Obri dari anakra ngomongna barjing mencrong seukeut nakra ka dirina Nyidasi. Barina oge atuh Kang, saha pamegetna anu kersaeun ka abdi? Da abdi mah kasebat jalma batan sakieu tuna harta sepiharti beungeut oge siga eman. Ngomong kitu nate nya Nyidasi barjing ngiceupan ka Udin. Atuh Udin teh ngarti kana kiceupna Nyidasi. Gancang maehna oge langsung kaluar ti jero saung, sejak ngajauhan ngarah Nyidasi bisa jongjon perduaan jeung dirina Obri. Bari jeung lempang ngajauhan saung teh Udin terus nama kukulutus. Aing mah dasar jadi ganek ya, ukur capena wungkul we. Dina manggih senangna mah aing ditah irit supaya nyingkah. Aduh. Ieu mah gara-gara tumpak motor suku aing mani nepikeun ka tutung bolek sekieu. Aduh. Geus jauh mah ge Udin diuk hadapeun tangkal jambu batu nu aya dina sisi sawahna Obri. Mitra dangu di pihak sejen Nyidasi teh sanggeus yakin Udin ngajauhan mah nya andrina ngarasa jongjon nu matak diukna teh ngadeuketan we ka Obri, nepi ka antara Nyidasi jeung Obri teh ayeuna mah padeukeut nakra. Bari jeung ngarenengna paantel awak teh saenyana selengseng we kaayaan kitu teh ku Obri kaambeuk seungitna awak Nyidasi. Nah da manis segera atuh karasana teh bari jeung mencolong ka Obri Nyidasi tuh manya kieu. Dupi Kang Obri, diserang teh mau nyelira gitu Kang? Oh semua nyai, akang we nyerangan. Dupi eceuna, na baris nganteran enak kadieu atau napi moang Kang? Moal sigana mah nyai. Lantaran tadi teh atos basa tengah dinten, sareng ayeuna mah aparanda tos asar. Sekedap deui oge apaan wangsul. Atuh serengna repotku orok ari sering nganteran mah pan akang boga orok umur 8 bulan. Aduh teu sangkanya akang mah meuni nyaah sareng bager ka bojo sareng ka putra teh sepros anu ngartos. Ih ari nyai nanaon margina make jeung naroskeun pun bojo sagala geuningan. Henteu kumaha Kang mung hoyong terang we ieu kana kaem bojo akang. Serengna deui manis sono abdi teh ieu ka eceuna hoyong tepang Kang. Nya matak naon atuh amangan karompok akang nyai. Ngarah teh satepang sareng eceuna mung nya kitu da kayan di akang mamatak isin margi kaen teu parok jeung batur. Da kayan akang mah walurat naker. Maklum akang mah nu kasebat jalma taya kagaduh. Eta atuh cenah nyai nah ka mana wae mun tara aya ngelot tara aya amangan karompok. Obri ngayakeun pengakuan ka dirina Nyidasi. Manehna tacan ngarti jeung tacan nyahun kana kaayaan jeung kana kalakuan Nyidasi nu sanyana dina mangsa ayeuna. Nyidasi imut diaku ka Obri teh, mena imut ngagelenyu berjing pokna nembalan kieu. Oh, mangga lah Kang, engke abdi amangan ka bumi akang, namun moal bendu kitu pami abdi nepangan ka bumi Kang Obri. Make jeung bendu sagala, akang mah bingah we nu aya dianyanganku nyai mah asa di aku baraya teh nyaan. Aduh. Mangga atuh pami kitu mah, ku abdina oge nya bingah Kang. Namun abdi teh ieu teh aya padantenkeun sareng akang teh di dieu ye Kang. Na akang kaabotan atawa nepi henteu? Henteu. Teu kaabotan naon nyai. Mangga we lah saurkeun ka akang. Aya naon teh kitu? Akang mah bangetnya ngarasa reuwas nyai. Sing tenang we.
make serang radewa sagarupi atuh engkang da abdi oge moal naon kang serang akang na oge teu kaungan dosa sanes ka abdi. Memang ari dosa mah da asa henteu aya teu gaduh kalapatan naon ka nyai teh mung tetep we ari leuwas teh mah da asa tegur teu angin. Nyai make paling ngobrol sareng akang sagarupi atuh sarengna deui akang teh da teu boleh we seueur kasieun bilih saira teh kumaonan bilih saira teh keuna ku musibah. Atuh pami kitu mah saira teh borangan nya teh kaop aya kajantenan anu mata kreuwas. Laras akang borangan nyai nanging borangan sote nya upama nyurang jalan lepat nyari kana jalan anu laras anu hade mah akang oge da ludeungan nyai. Nya saya atuh ari kitu mah kabina oge reug-reug kang matak subemangkang. Kieu gerang kang abdi teh yeuh nyunkeun gambaran nyunkeun luang ti akang sangkan kahirupan abdi teh kang teu kieu wae teu sangsara tunggara kieu wae kang. Ari nyai nah masian luang naon atuh bageur da akang mah jalma nu kasebat bodo boloho anu teh kanyaho bet bingung disuunkeun luang pengalaman gambaran luang ku nyai mah obri ngarendahkeun maneh. Mitra nyidasi teh imut deui we barjing pernah mah anu seukeut teh manco kana beungeut obri kalian pokna deui kieu. Ih akang mah meuni sok ngarendahkeun anjeun geuningan. Aduh abdi mah perut santen pisan kang yen akang teh jalmi anu seueur pangalamanana yang disebatkeun legok tapak genteng kadek. Sok sadaos yusu akang anom kene nanging ari pangalaman marupina akang teh tos luhur tos jembar kang nyidasih muji bebeakan ka dina obri. Biasana mah memang sok muji heula pikeun masang pitapak atuh sameh maehna engke berasna kana ngeret kaayaan obri. Obri ku ayeuna dipuji bebeakan teh ku dina nyidasi duh pohara pisan ngarasa atuh heunana. Irungna oge mani kembung kempes teh lain bohongan. Pelebah dinya nama saha atuh anu teu atoh dipuji ku anu geulis pantar nyidasi anu geus jadi rebutan barea. Nya ari kinten diperegikeun mah mangga akang baris melaan ka nyai sakuat tenaga sakamampu akang. Mangga atuh ena mah geura saurkeun ka akang naon teh anu janten ka sasah nyai teh. Nu mawing kang apan rumah tangga abdi teh teu lana kang awut-awutan pepegatan abdi non diserahkeun barjeng teu karana gaduh kalapatan naon. Ayeuna abdi tos 2 tahun kang rarandaan. Nah da kang saros rarandaan enggal kene kahirupan abdi teh pinuh ku kana langsaan sareng katunggaraan kitu kang obri. Ka abdi teh meuni ku seueur nu ngahina seueur anu nyeri. Aduh ngomongna nyidasi barjeng kituna cumbali mbak sagarupa da meureun ngarah di pikarunya ku dina obri. Hawa tos teuing atuh pami kitu mah nyai nya wajahna we da tos kitu lalakon anu karenapan ku diri nyai panginten nya. Urang mah da teu tiasa naon nawar-nawar deui. Perih kang rarandaan teh nalangsa ka abdi teu aya anu ngajait ka abdi teu aya anu melaan. Nu tetela mah jalmi-jalmi teh ka abdi mah meuni ngaharina matak tu genah matak nalangsa kan. Ari kitu nah naon atuh lalakonna ke naon margi-margina pangna tiasa papirak sareng anu janten saroge. Obri mimiti langsung maehna ngalengteng tatanya kana kaya nyidasi. Watos nage parantos seep geuningan mitra dangu rupina mah cageula dongeng Sunda Sikebang Racun dicekapkeun ka dieu. Mang Arman Wijaya ngaturkeun tina sanes kanten perhatosan wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.